A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalam martelaaken alladzi utawi kang yaljamu wajib pihi ing dalem ladzi opo niatul imamati niat dadi imam iku arbaun papat al jum'atu sawiji salat jum'ah wal mu'adatu lan salat mu'adah wal manduratu lan salat kang den nadaraken jamaatan hale berjamaah wal mutaqaddimatu lan salat kang den jama takdim fil matori ing dalem udan ing dalem nalika udan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal ngajelaskeun alladzi yaljamu fihi ari perkara anu misti dina eta perkara teh niatul imamati niat jadi imam. Niat janten imam aya opat al jum'atu kahiji salat Jumat wal mu'adah sareng salat mu'adah wal manduratu sareng salat anu dinadarkeun jamaatan bari berjamaah wal mutaqaddimatu sareng salat anu dijama takdim fil matori dina keur hujan. Janten wajib ke imam niat jamaah niat jadi imam nyaeta dina opat salat. Nyaeta salat maksudna salat anu henteu sah iwal kudu berjamaah. Mana anu opat teh nu kahiji salat Jumat al Jum'ah. Sabab berjamaah dina salat Jumat eta jadi syarat kana sahna Jum'ah. Lamun si imam hanteu niat jadi imam dina nalika takbiratul ihram maka hanteu sah niatna. Niat jadi imam dina salat Jumat nyaeta ucapan usolli fardhul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Nu kaduana anu misti imam niat janten imam teh nyaeta salat mu'adah wal mu'adah. Nyaeta salat anu dibalikan deui, salat anu kadua kalina. Nyaeta salat fardu anu ada ya, anu dilakonan atawa salat sunat anu disunatkeun berjamaah. Ya, anu mana dipigawena kadua kalina. Ya, dipigawe kadua kalina. Bari berjamaah karena ngarep-ngarep pahala. Saha jalma anu salat bari sah sanajan berjamaah tuluy manggihan dina eta waktu jalma anu migawe salat teh nyaeta kana sunat manehanana malikan deui kana salat bareng jeung jalma-jalma sejen. Kauni dina Sunan Abi Dawud sareng anu sanesna dawuhan Kangjeng Nabi idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Di mana maraneh anggeus salat di imah maraneh tuluy maraneh datang ka masjid. Tuluy datang ka masjid jamaah mangka maraneh duaan kudu salat deui jeung eta jamaah mangka sanyanyana eta salat keur maraneh eta hukumna sunnah.
Kangjeng Nabi ngadawuhkeunana eta dawuhan saparantos salat subuh kadua jalma anu hanteu milu salat jeung anjeunna jeung maranehna ngaromong ceuk eta dua jalma abdi sadaya parantos salat di bumi kitu di iman. Maka muncul dawuhan Kangjeng Nabi saparantos kitu. Nu katiluna nyaeta salat anu dinadarkeun berjamaah. Lamun imam hanteu niat jadi imam dina takbiratul ihramna maka salatna jadi tapi sorangan ya. Munfarid jadi munfarid salatna bari dosa kitu nya. Nu kaopatna wal mutaqaddimatu nyaeta salat anu dijama takdim ku sabab hujan. Lamun manehna hanteu niat jadi imam dina takbiratul ihram dina eta salat anu dijama teh ku sabab hujan mangka hanteu jadi salatna. Ieu rukhsah jama takdim ku sabab hujan khusus keur jalma anu salat berjamaah dina tempat anu jauh ti imahna. Anu ngarasa darurat ku hujana atawa ngarasa pilara ku hujana di jalana. Jadi syaratna jama ku sabab hujan ya. Ari syaratna jama ku sabab hujan aya 7. Hiji aya hujan nalika takbiratul ihram kalawan 2 salat atawa nalika aweh salam tina salat anu kahiji jeung antara 2 salat. Kadua salatna kudu berjamaah. Katilu salatna kudu di masjid atawa musholla anu jauh cek adat. Kaopat kudu pilara ku ayana hujan di jalana. Jadi kudu aya darurat gitu. Lamun dilaksanakeun salat teh mah berangkat ke hujan teh aya pilara di jalana. Kalima kudu tartibnya. Kagenep tuluy-tuluy, katujuh niat jama. Dina Sahih Imam Bukhari sareng Imam Muslim ti Said Ibni Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati sab'an jami'an wa samanian jami'an adz-dzuhra wal 'ashra wal maghriba wal isya'a wa fi riwayatin li muslimin min ghairi khaufin wala safarin. Sanyanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 7 rakaat di jama nya sareng 8 rakaat di jama nyaeta zuhur sareng asar, maghrib sareng isya. Dina riwayat Imam Muslim bari hanteu sieun jeung hanteu nyanyabaan, hanteu nyaba. Teu salat sieun. Saur Imam Malik kaula boga panemu eta teh ku sabab udzur hujan. Ieu disaluyukeun ku Imam Asy-Syafi'i. Hanteu meunang jama takhir karena hujan. Sabab hujana mungkin raat memeh jama. Mangka hal ieu ngadatangkeun kana ngaluarkeun salat tina waktuna kalawan hanteu aya udzur. Sapertos kitu. Janten niat janten imam anu mesti niatna nyaeta dina 4 perkara. Hiji salat Jumaah, kadua salat muadah salat anu dibalikan deui, kadua salat nazar berjamaah kaopat kahiji salat Jumaah, kadua salat muadah, katelu salat anu dinadarkeun berjamaah, kaopat salat anu dijama takdim karena hujan. Sapertos kitu. Sakumaha disebutkeun dina nadam Sundana dina salat anu wajib nganiatan
jadi imam aya opat pektataan salat Jumat jeung muadah kaduana jeung salat nu dinadarkeun jamaahna opat salat di jama berjamaahna jama takdim sabab hujan ngajamakna wallahu a'lam bishawab.